Oke, hatur nuhun tos video ieu lur. Jadi urang ngajaskeun di dieu. Jujur video ieu nyaeta video tentang rekayasa nyaeta urang nanya masing-masing jelema ieu ngadadak alias lain settingan. Jadi manehna ngajawab oge nya teu mikir heula pada jeprok gitu. Oke, selamat menonton. Enjoy. Ini juga halilintar aing anjing teh. Sebutkan nama mantan Anda. Gak punya. Gak punya. Mending jomblo daripada jadi bohong. Order nama mantan yang selalu diingat. Anjing ya. Anjing ya. Mending jomblo daripada jadi bohong. Rek naros kenangan paling indah di mantan naon? Mending jomblo daripada jadi bohong. Sebutkan kenangan mantan paling sakit. Anjing aing teu boga mantan, Bro. Anjing aing teu boga mantan, Bro. Mending jomblo daripada jadi bohong. Sebutkan 3 nama mantan. Lupa Amel Meli. Lupa Amel Meli. Mending jomblo daripada jadi bohong. Mending jomblo. Sebutkan nama orang yang lu cintai tapi dia nggak cinta sama lu. Saya Sahakeun. loba sih Loba. Aya urang. Salah sahijina. Intan orang Bogor. Anjir. Intan orang Bogor. Mending jomblo daripada jadi bohong. Mending jomblo bikin kabogo nu olo-olo. Mang, Oi, kenangan terpahit bersama mantan. apalah orang jauh-jauh anjing ke kota affected minta putus. Kan goblok itu. Mending jomblo daripada jadi bohong. Mending jomblo bikin kabogo nu olo-olo. Tah, lamun ieu settingan lur, geus ngarencanakeun. BTW oge ieu teh sebenarnya lain mantan, tapi pernah PDKT, dadas enggeus jadian acan intina mah. Oke, enjoy. Kenangan terpahit sama mantan. Baheula nya aing anjing diajak ke tempat wisata ku aing teh asup tiketna ti aing. Jajana ti aing. Manehna pegel dipencetan ku aing. Manehna lapar jajanan ku aing. Sare bareng jeung aing. Aing balik tempat wisata anjing aing dicuekeun monyet. Aing dicuekeun monyet.